Bismillahirrahmanirrahim. Sifat anu nomor kaopat tina sifat anu wajib di Allah nyaeta sifat mukhalafatu lil hawadisi. Hartosna beda Allah jeung sakabeh anu anyar. Nadomanana opat mukhalafatu lil hawadisi, beda Allah jeung sakabeh anu anyar. Muhal Allah sarupa jeung nu anyar, ari dalil anu nuduhkeun kana mukhalafatu lil hawadisi. Lamun Allah sarupa jeung nu anyar, tangtu Allah Ta'ala anyar. Sedeng lamun Allah anyar, kapan eta teh mustahil sabab teu ngartieun akal. Dalil aklina nyaeta annahu law kana mumasilan lil hawadisi lakana hadisan wa huwa muhalun. Hartosna lamun Allah sarupa jeung nu anyar, tangtu Allah anyar, sedengkeun eta teh mustahil. Dalil naklina Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamislihi syai'un. Surah Asy-Syura ayat 11. Hartosna henteu aya hiji perkara oge anu sami sareng Allah.